eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub, hatena moal paeh, hate teh moal paeh. Lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah. Kiai lebaran salasa alhamdulillah. Terang kapanggil jeung Rebo, Kiai bareng Rebo. Ih kumaha sih Kiai kos Kiai di Salasa aya umat di Rebo aya ieu tah lumayan. Insyaallah alhamdulillah. Salahna nurutkeun cek manusia tapi geura paeh tah Kiai. Geura paeh. Nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Namun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu. Tak eta teh salah kos kitu, yakinkeun ulah karena mui, ulah karena yayasan, ulah karena bos. Yakin ru'yat titik, yakin hisab imkan ru'yat titik. Eta kakarak ibadah. Ketika orang ke di sidang ku Gusti Allah, ayo Ci, maju. Siap. Lebaran poe naon? Selasa. Atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nairian kulang hitung 2 darjah, 9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Ki Mansurna budangkeun atuh Gusti. Nu nyieun kitabna. Ayanya na pendek leutik ke udang-udang. Aya naon ye? Ieu tanggung jawab. Coba ngitungna heula besi salah. Kotak jawab bener cenah ngitungna. Tanggung jawab imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro. Ieu menang sabaraha? 2,9. Bener Gusti. Haja Uci dan kawan-kawan surga. Kumaha. Masya Allah. Kiai, lebaran dari apa? Rabu. Berdasarkan ru'yat. Bener atau ru'yat? Bener atau tidak bener? Kulama ngadengikeun di televisi. Itu memang pokoknya mangges. Aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara. Bener berdasarkan ru'yat. Pokoknya kulama berdasarkan ru'yat. Coba panggil lu ru'yatna. Bener mana? Iya ru'yatna bener. Waktu ru'yat bulan dekadele larangan. Serius ya kumaha serius? Sebenarnya mah emang salah sebenarnya. Cek dengan haju direbokeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ieu salah. Ulama teh nyaho salah cak masyarakat jeung cek kiai. Penting bakal lantaran ulama hirup di negara, kemudian negara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, ulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir, degikeun informasi pemerintah. Kula nuturkeun pemerintah. Surga nama. Tinggal ieu neraka jahanam. Iya. Pencena kiai nyaho salah atau nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Dadukula, pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU di dinya. Ieu bakal pada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah bugu. Aduh. Ya so masalah guys, saya Muhammadiyah kang bangsa kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana nyeritakeun urusan nuzulul Quran, ujung-ujungnya cek nyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nah, tak telepon ke kula, kok kiai begini katanya kaji nih ceramahnya. Kiai bangsat kata kos gitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU amal bejakeun lah gua lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung di mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos kitu. Berarti geus dikondisikan lebaran menurut pemerintah dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Ndek kumaha?
sababaraha poe deui ka lebaran malam minggu aya tamu di Jakarta sampai jam 12 peuting ngol bejakeun ngaranna dahar jeung kula dongengnyana Kiai pemerintah akan rabu Kiai tetap sasa ceknya saya juga salah satu pejabat luhur be pokona punslot be pokona mah beneran nih malah lagaan kayak bisa dipanggil jelema ngan dibejakeun ngaranna. Kok bisa gitu teh? Kiai cenah Kiai Muhammadiyah dan NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak, salah pula. Benernya nak, bener pula. Nyana ngomong di harapan kula tas dahar duaan baik. Akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU kieu diluhurkeun keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa malam minggu nya kadi Minggu Senin Selasa 2 hari deui ka lebaran geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat deuk kumaha sih kukula dibukakeun we mah pada urangna bae ieu mah bebeja kasasangke di itu kieu deui ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah ulah dibawa-bawa ka mana ulah mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkan kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah dongeng nu katilu deui dongeng nu katilu pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang deket jasa jari jeung bupati nanya ka kula eta teh poe naon eta ya Senin berarti sapoe deui ka lebaran ngomong jeung kula Senin kieu poe naon lebaran Salasa berdasarkan hisab bapak ge cenah geus Salasa bae pemerintah mah deuk rebo pan pemerintah mah ru'yat tapi direbokeun bae deuk kumaha nggak kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing teh pan orang NU ngan eueuh tulisanana di NU kantor teu boga naon teu boga pan aing mah tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah cirina NU make kunut aing jeung usoli tah kerasa kusian lebaran poe Rebo ulah dibejakeun ka saka kiai di dieu aing nyaho jasa Kiai lu poe grup Rebo teh ye nyaho jasa di ditu nyaho emang nyaho na kieu atuh pan urang lembur bebeda ka aing ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh maki uci di mana Reng Jati aya kiai we pokona mah pendek jelemana ye pengaco teh maki uci ulah dituturkeun ya ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing deulekeun tungtungna sia ku aing si aing mah lain ngadoakeun deulekeun tungtung na be ngacoan sia teh ngacoan aing ha awas ya lu sok ngomongkeun aing sieun sia ka aing aing mah naon kos kitu we pokona mah aya deui nu ngomong ngoy gorengkeun ki uci jadi kos kitu jasa atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon biasana berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju nuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat aja ngomongkeun ka aing mun teu tolol jasa kiai belah mana belah kulon teh mah aya sakieu rada jangkung-jangkung teh mah geus nyaho we pokona mah kan nyaho di mana umat teh berbeda ka aing eta mah bener kabeh ge ieu mah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu tak perjalananna tunggu tak eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan kaharep negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kaharepna nu geus mah geus ulah sok dijadikeun masalah urang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kaharepna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihadap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengsirikeun ku kafir rapihkeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jages pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jages pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadi makin bodoh atau heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yat teh di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah lundek
beuk lebaran salasa geus bebelian aju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamaeta goblok nu goblok-goblok tah nu lebaran rebo nu lebaran salasa mah teu goblok-goblok ke pemerintah nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nulanda pemerintah celina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cina aing geus takbir datang ka jam 10 eueureun geus ngariung segala rupa isu kudu ngariung depan aya nu dihandap geus lain urusan bener jeung teu bener aya lebaranana ajian kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya menonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun uyang aing cenah pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu